Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu guru pengajar bahasa Sunda nu kusim kuring dipihormat. Teu hilap rencangan sadaya nu insyaallah aya dina kawin dijenengan. Langkung dipayun yu urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dugi kadanget ieu urang sadaya masih dipaparinan kanikmatan ku karsana. Salawat sareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, tur dugi ka urang salaku umatna di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu sareng rerencangan sadaya nu kusim kuring dipihormat. Di masa pandemi ieu urang sadaya kedah taat kana anjuran pamarentah nyaeta 3M teh. Memakai masker, mencuci tangan, jeung menjaga jarak. Eta anjuran pamarentah teh lain keur sasaha, tapi keur urang sadaya salaku rahayatna. Memang anjuran pamarentah teh lain ngan saukur 3M, tapi salah sahijina nyaeta 3M. Rupina mung sakitu nu tiasa kasanggakeun kirang sareng ngakuna sim kuring da dihapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.